sayang, apa kabar kamu? Aku kangen tahu. Sudah lama tidak berjumpa kamu. Kuat jeretean hati. Yuk. Kek. Adik kamu teh pakai baju apa gitu eta? Ini boleas gitu ke ciri. Nya eta nu hideung. Sok menggiurkan kamu mah. Kangen aku teh kangen udah lama tahu. Udah 5 bulan coba tidak ketemu. Si Lexi, Mae, coba si Indron. Kamu sedih tuh ayang? Aku mulai sedih. 7 poin tidak bisa sare. Ayang parah bener. Kirim ya ayang ya. Assalamualaikum. Ih, datang. Betul mau yuk. Siapa? Maaf baik piu. Cing. Kenal? Ayang udah dulu ya. Dulu ayang menggangguin. Gimana kok ngobrol mari kayaknya sih? Udah dulu ya. Sudah. Aduh. Gimana sih kan dia? Kang gue. Iya. Pan kamari pan ke ada Agustusan. Ini naon? Boleh kelapor turun bola. Siap tuh. Bola mah tuh. Nah, sini Atuh. Nyawa meureun kamari. Juara kembali ge kata gua hasil mah. Di tantangan, coach. Usaha. Kemarin ku RT sabelah nanti. Buru tuh mana kurung deui mah ke Agustusan teh. Ajakan kan dia ajakan tantangan coach Uyung teh. Bisa ngarendahkeun dae. Ayo. Ku coba nanti ayo buru bara-bara itu ke tempo di lapangan. Oke, Can nyahoun, can dikaluarkeun. 3 benua eta benua Afrika, Swedia, Afghanistan. Oke. Berarti besok latihan. Kumpulkeun barudak. Aya barudak geus garis kita urang kemarin geus papanas dan dak ku tantangan ku atuh sebulan tuh tantangan futsal. Semua ayo bulu cenah ditengil soalnya mainna karendahkeun wae, coach. Tenang eta mah lah, tenang. Geus aya nama copotkeun rokok jeung kopi di tekas. Dari si mama tuh Pelanggan ini si mama wae. Copotkeun di ditu. Aya wae. Udah teh. Buru atuh, bro. Gila. bola tuh, coach. Ya, kieu. Asbakna mana? Asbakna. Tak kirim udah teh. Tah. Siapa timbang euseut deui itu tong nukus ge itu aya di galar copot tong nukus geus semua ngerahkeun bangsa ih Maya asbak teh. ih Baiklah. coba nu kieu simpen deui sensor semua terus aya nama ieu we bro masalah 17 Agustusan tenang eta mah urusan coach Uyung. Pokoknya mah sing rajin we ngalatih, berlatih, berlari, dan menari. Poho deui kemarin teh. Parowo deui kudu di papanas deui. Oke, sama tenang, aya waktuna khusus. Waktuna khusus ya. Ya mulai ieu latihanna tuh abe ieu pan abe jago deui. Pan loba, coach. Ih, Panjat pinang. Tarik tambang. kuat kabesekan gitu. Geus cita sagitu geus citna eta. Panjat pinang mah tah keur ngora juarana. Uyung juara bertahan sampai ke ayeuna. Saha nu ngelekeun panjat pinang Uyung teh? Eueuh, sakabupaten. Abe teh seueur masih panjat pinang. Tenang eta mah rahasia alam. Tenang ya. Oba, coach, lomba-lombana
Kan kieu ayeuna mah urang teh hanya balik di umroh. Biar kene capek lah leusung geus naik kapal coba. Marah sana nih kapal. Pokoknya mah ada rek ditukur atuh nyaho mah. Ini hayang kieu hayang itu. Nah sana gula itu. Denge seleksi paeh kumane. Itu oge aya kene sehat kene jalan-jalan cik saha. Saha nu beda kitu eueun teu. Idris Seleksi aman sehat kemarin jadi pulang. tuker toak teh. Astagfirullahaladzim seleksi paeh. Ayo mah minta kirim-kirim tah ngurus teh. Ini Kristennya. Seleksi sehat, coach. Sehat can dikakontrol ieu ka ditu. Ini jag-jag oge nama jadi gitu tempo ka urus beredang ge spesial wae beda jeung lain. Spesial si Excel Green. Geus Excel we sih kana dangna. Teuing kunaon eta? Ese beredang teh untuk seleksi mah. Air jag-jag tuh si Excel gering si Excel. Pokona seleksi mun ka ditu urang eueuh paeh dipotong gaji. Bae. Ayat ayeuna nya gajina mun sehat. Alah, Berarti si Idris anu dipotong gajina. geus loba isu. Percaya kene. Bohong eta mah bohong. Sayangan si Bunda soalnya itu seleksi. Bohong eta mah. Percaya kene. Aya info naon deui? Yang dinya. Geus sakitu doang, coach. Bisa kitu dong. Heeh. Pokona mun aya naon bebeja we ka coach Uyung nya. Siap. Geus ayeuna mah leuh aya secara rangkeul ieu geus naik kapal. Ngaderek deui ieu cangkeun pencetan teh sakedeung mah. Abeki. Buru. Wah, turun ieu kasbon. Buka aku eta mah. Geus tong dibuka Mahkotana. Tah. Nah. Sing euceun atuh, bro. Gitu. Pakai tenaga dalam oge. Asup angin cenah sigana ieu. Derap atuh we kos batu teh derap. Derap we batu. Asup angin ieu mah, bro. Sing euceun atuh set teh. Sing euceun. Bos, ada rate deh. Nah, benar itu di dia kan ya, dia tuh kan. Kita baterai teh di dia pencetan yo. Coba bro, mana yang mun ka dieu teh keketokela mun teu nga-WA atau ngaganggu urang ke telepon jeung hayang. Bisikna kan oge surprise dan surprise. Surprise. Kirim. Gue surprise dah berewas kan dia. Idris kemana sih Idris? Gue ngomong nama mana mangkat telat. Ngomong-ngomong si Idris jadi budak ieu cenah. Udah Wangun Fashion Week. nu dia teh nya. Kita cang sana. Heeh. Ada teh penampilannya dari po oge pakai karung, pakai bola teh. Lagi gua aya biluana mana di eta. Sebenarnya sih kurang ge ayang nempok itu kawangan Fashion Week teh kumaha gitu generasi ayeuna mah ai Tapi lagi pu setelah nih gitu ngomong Fashion Week teh. Marah ke baju gombrang, ini ke baju ketat, bujang perempuan, mending ieu nya ayuhan. kumaha jadi bangsa Indonesia yang kokoh dan berani. Kalau baju kali itu gini kemarin. Kalau masyarakatnya kayak gitu ya. Yo, Dah, capek aing. Gede atuh sia. Siapa bu? Si Imron. Ya ada teh. Tak kirim dak teh. Udud kan dia kopi disadiakeun, udud disadiakeun, mancetan teu becus. Gede doang lu. Mancing kagak, boloon lu. Pusing, baru anak buah teh. Dia urus hijieun. Bokeun wae. Dikapanggih deui. Ditangkis beheungna. Dicacat leherna ke daun pulus.
Ah.